Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halutia geningan anu manis anu kempot anu kasep saja baratnya cek ma eta oge dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginajar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring seja neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian ka-41 karya Kang Yepi atanapi Kang Rompis 2 nya anu pangkasepna sa RT. Kumaha salajengna ieu lalakon sagaranya Komala teras Dewi Sekar Taji ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai nya bagja ya. Oke ulah hilap di like di komennya, anu teu komen burut pokona mah ih gelis-gelis burut cenah cek batur teh kitu nya mata komen aya kamu sareng ulah di skip iklananya langsung raos disambungkeun kana speaker aktif atanapi ketua masjidnya. Terasa umpamina ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring terasa hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu teh nya atuh pamugia ku apresiasi ieu sing ngalancarkeun pedaran dongeng di itu palawarginya da ieu mah simkuring teu niat milari hartosnya ieu mah leres-leres ngahibur we kitu aya kabagjaan aya janten wasilah silaturahmi gitu ngabungahkeun palawargi sadayana ya. Doakeun simkuringnya sing sehat sing tambih-tambih ningkat dina pedaran dongeng nada istuning tekantos diajar ieu mah sageuleyeungna spontanitas ya, dina ngadongeng teh Masya Allah teu ngimpi-ngimpi acan bakal jadi tukang dongeng gitu nya matak pasti seueur pisan kakirangan anak anu teu sapagodos sareng palawargi sadayana anu penikmat dongengnya sakali dibenten pan sikuring mah ulah-ulah kirang-kirang hapuntenna. Supados tinyang kolong tingkana waktos hayuah urang sami-sami ngalajengkeun ilalakon Dewi Sekar Taji bagian anu ka-41 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun rung aturan anu nembe gabung nembe sumpingnya oke ulah hilap di tap-tap layaran di share-nya anu gaduh koina mangga diaurkeun nya da bageut ujang muli kudu disukan panai kamu jeung kuota yang bisa ngupload. Alhamdulillah nikmat ya. Tekung silila raksa dewa kaluar ti rohangan banyu dewa raksa dewa ngamimitian deui nataan ngaran jalma nu kagiliran pikeun dipentes wowosena anu ngaranna dicalukan ku raksa dewa gancang ka hareup bari langsung asup ka rohangan banyu dewa.
anu sejena aluprek ngawarangkong bari ngadaraguan giliran kacaritakeun deui Komala sakumaha biasa lamun liwat wanci magrib Komala sok ngulayaban nyiar piduiteun utamana mah neneangan jalma nu sok main atawa tarohan tapi sanggeus kukurilingan tukang kupluk atawa tukang unyeng boleh teu kapanggih. Antuk nama Komala ngarobah wujudna jadi tangtungan awewe anu miboga rupa kawilang geulis. Komala boga maksud rek balanja kadaharan samemeh mulang deui ka tempat ngarerebna. Keur jongjon leumpang aya lalaki tengah tu nyampeurkeun ka Komala lamun ningali kana tangtungan atawa dedegaan mah eta lalaki teh kawas jalma sugih ngan sigana rada cunihin ka bikangna. "Bade ka mana Nyai? Angka teh mung nyalira bae geuningan." Pokna eta lalaki panuna rutret kaluhur kahandap nyidikeun kana tangtungan Komala. Komala anu memangna tersepeun ka jalu ateul satadina mah rek ambek ka eta lalaki ngan kaburu sadar lamun dirina teh keur nyamur. "Nuhun Abah, abdi teh nuju amengan milarian anu teu aya ieu teh." Walon Komala bari seuri panuna ngerinat nepakeun pangirutna. "Ulah nyebat Abah gulis, dararaosan mah anu kene ieu teh. Cekap bae nyebat engkang atuh. Kadangna langkung payu sareng pantes apanan. Ke dupi kakasih teh saha Nyai?" Ceuk eta lalaki deui sura seuri gumasep hayang kataksir kunu lenjang. "Wasta abdi mah pun nyimas cuy. Namung sok pada ngalami nyi kokom Abah engkang." Walon Komala imutna ngagelenyutang ka kareueut. "Teu kenging nyebat Abah engkang atuh, asa tu marumpang, cekap bae engkang. Upami teu kaabotan mah pun engkang hoyong nyarengan ka salira Nyai. Maksad teh mau bilih bae Nyai hoyong jajan atanapi bade balanja, kupun engkang bade dijajab. Tong salempang pun engkang anu mayarna Nyai." Pokna eta lalaki deui mimiti nyieun pitapak sangkan Komala kajiret ku pangolona. Ngadenge eta lalaki arek nangkeus sagala rupana, Komala kacida bungahna lantaran bisa jajan atawa balanja sakahayangna. "Leres eta teh Kang Abah," ceuk Komala ngarasa cangcaya. Leres pisan Nyai. Hayu bade jajan atanapi balanja mah ku engkang disarengan." Walon eta lalaki giakna keranan, hatena ngerasa bungah ningali Komala mimiti kabong broi teh. Komala tibang unggeuh, inyana leumpang ngalanggeor dituturkeun ku eta lalaki. Si lalaki leumpangna semudanga asa bagja bisa ngiringkeun wanoja anu sakitu geulis gademolna. Basa anjog ka salah sahiji warung kadaharan, teu tatapasini deui Komala gasik nyokotan sagala kadaharan anu ngajagrag di dinya. Basa rengse di wadahan ku tukang warungna, sesa dagangan teh ukur ngari saeutik deui. Si lalaki teu loba cacarita, cereng bae dibayar teu nolih kana itunganana. Cacap balanja kadaharan, Komala leumpang deui muru kanu dagang baju pikeun awewe. Baju awewe anu ngagarantung di raradan kabeh, anu numpuk dihandap di cokotan meh teu nyesa. Pugu bae si lalaki teh tangka colohok ningali polahna Komala, badis kasintu sabadaya sagala dikukud. "Bu, ieu mah lain balanja, tapi ngabajo ngaranna atuh," ceuk si lalaki ngupat jeroeun hatena bari gogodeg. "Keke, ieu teh bade digaleh sadayana Den," ceuk tukang dagang ngarasa cangcaya sabab baju anu dicokotan ku Komala teh kacida poharana. "Hor, nyatang tuh bakal dibeli kabeh atuh man. Tong sok ngahina kasih Kang Abah,
inya nak jalma jegud pacaduan kudu nganyuk ke hutan. Walon Komala bari ngareret ka si lalaki. Bener, tong salempang, kukuring bakal dibayar. Perkara duit mah moal leuweungan deuleun. Ceuk si lalaki panuna muncereng ka tukang dagang. Muhun agan, hatur nuhun pisan. Pokna tukang dagang ka cidabungahna. Irahaeun teuing aya nu balanja baju sakitu lobana, biasana ge nu meuli baju mah ukur hiji atawa 2 siki. Aduh, cilaka 17 kaya kieu mah. Alamat duit mito halada ngajual munding teh bakal dadas kabeh yo. Aduh, tapi urusan mah kumaha engke bae lah. Anu penting aing bisa sukan-sukan jeung nu geulis. Jabaring sakitu gademulna dieu. Moal teu cakial bari swajit ketan. Alah eta aduh. Ceuk eta lalaki ngagerendeng sorangan. Rengse sakabeh baju di wadahan sarta diitung piduiteunana, si lalaki gancang babayar kanu dagangna. Leungeun Komala tangka angka ribung ku babawaan, rek dibantuan mawa oge ku eta lalaki Komala teu mikeun. Duanana leumpang deui muruk ka tempat anu rada anggang ti Taman Santigi. Reg Komala eureun tina leumpangna bari terus ngawakca. Hatur nuhun Kang Abah, tos kersa ngebalanjaan ka abdi. Ayeuna abdi bade teras wangsul ka rorompok. Sakali dihatur nuhunnya Kang Abah. Panon Komala neuteub ka eta lalaki bari imut ngagelenyu. Wangsul ulah wara muli atuh Nyai. Kapanpun engkang teh hoyong direncangan heula. Kahoyong Nyai atos ditedunan. Kantun kapalaipun engkang kedah dicumponan ku salira Nyai. Ceuk eta lalaki nepikeun kahayangna ka Komala. Keke, dupi kahoyong Kang Abah teh naon kitu? Ceuk Komala bari kerung teu ngartieun kana omongan eta lalaki. Eta Nyai, maksad pun Kang teh urang ucang angge heula atuh. Walon eta lalaki bangun anu asa-asa. Ucang angge? Naon eta teh Kang Abah? Ceuk Komala deui beuki bingung. Mun urang nyakedeung di nu bala, mumpung lebah dieu mah taya sasaha Nyai. Walon si lalaki deui ngajentrekeun ka Komala. Nyakedeung kumaha maksadna? Teu ngartos abdi mah Kang Abah. Barina ge teu kedah di nu bala bari parowek, di nu caang oge lumrah sugan. Ceuk Komala beuki baluweung, keukeuh teu ngartieun kana omongan si lalaki. Komala boga pamikir lamun nyakedeung teh maturan ngawangkong. Ngadenge omongan Komala, si lalaki surti lamun Komala teh can boga pangalaman, anu hartina Komala teh parawan jekokeun manehna. Ayeuna mangiring bae sakadap kapun engkang, cing bercanten bae ku engkang ge moal dina naon atuh Nyai. Pokna si lalaki, sirahna geus mimiti lungleng, sir birahi mimiti nganci. Awahing ku panasaran, antukna mah Komala ngagugu kana kahayangna si lalaki. Komala ngiclik nuturkeun ka eta lalaki anu leumpangna kebat kanu bala sarta harieum ku tatangkalan. Simpen heula eta cacanakan teh Nyai, da moalami ge rengse. Ceuk eta lalaki basa anjog ka patempatan anu dianggapna merenah. Komala gancang nunda babawaanana, bari waspada bisi bae eta lalaki teh rek nyieun talajak teu bener ka dirina. Si lalaki gancang ngadeuketan ka Komala, leungeunna geus ranggah rek ngarangkul awak Komala. Rek naon aja deh ha? Ceuk Komala nyentak, panuna muncereng ka eta lalaki. Montong lo bapa molah Nyai, gugu bae kahayang akang. Sok geura ucul-ucul eta baju teh, bisi kaburu aya nu nangeunankeun ke. Temal si lalaki, sorana haros-hos, birahina meh teu kawadahan. Puguh bae Komala ngaranjug,
geus boga angkeuhan lamun eta lalaki teh rek nyieun talajak mincula ka dirina. Ketong rurusuhan Kang Abah, mun bisa matempatna kanu leuwih poek, bisi katohian ku batur di dieu mah. Ceuk Komala, manehna geus boga rarancang pikeun ngawarah ka eta lalaki purunyus. Nya Nyai, bener eta omongan teh, bisi katohian kudu ngaliwat. Pokna si lalaki bari gasik muru ka tempat anu leuwih poek. Komala gancang ngawatek pangawasana, bari gancang nyokotan sakabeh babawaanana. Leor, warah ieu jalu ateul teh, ngan poma ulah dipateni. Kitu ceuk Komala, cacap cumaritana jirimna ngaleungit ti dinya. Marengan leungitna jirim Komala, didinya geus ngajangelek tangtungan awewe anu rupana tamleg pisan jeung Komala. Ari eta jirim tayalian si Leor orai kukutan Komala. Nyai, burukeun ka dieu, ceuk si lalaki ngagroan ka Komala. Si Leor anu wujudna geus jadi Komala gancang nyampeurkeun ka si lalaki. Barang geus deukeut, si lalaki langsung ngarangkul bari nyurungkeun awak Komala. Brug, awak Komala ditindihan ku si lalaki, bari kokodna ngopepang sagala diragap sagala dicabak. Baju katut samping Komala dirangsadan, awak Komala boleklak ukur kahalangan ku baju jero. Kitu deui awak si lalaki geus bulucun, baju katut calanana geus ngalumuruk dina jukut. Si lalaki badis kasandingan, awak Komala digulang gaper kawas kunyuk ngagugulung buah, suku Komala nyapit cangkeng si lalaki, ari leungeunna nangkeup pageuh awak si lalaki. Sanggeus sawatara lila ngumbar napsuna, tong tarik teuing nyapitna atuh Nyai, rada eungap ka engkangna aduh. Ceuk si lalaki lantaran karasaeun suku Komala teh nyapitna ka cida tarikna. Komala teu nembalan ukur kadeng aya sora pating hareos. Si lalaki ngagalentoran beungeut Komala, kokodna palid ngopepang teu daek cicing, sagala dicabak sagala dikenyot. Hiuk kaangse bau hangru tangka mabek, matak ngurel kana angen. Si lalaki ungas ingus, napsuna ngadadak nglapes. Barang ret kana beungeut Komala, si lalaki tangka ngagurubug. Panonna teu sirikna buncelik meh bijil kabe. Tetela anu digalentoran ku manehna teh lain Komala, tapi hulu sakadang orai anu kacida gedena. Hulu sakadang orai eleugeg,
matana tangka ngageburu hurung. Hos, sakadang orai ngahos-hos sorana mata kukurayeun. Orai, tolong. Cuk si lalaki teu sirikna kocak dengik rek ngeja teu bisa hojah sabab awakna dibelit ku si leor. Ampun, tolong, orai. Cuk si lalaki deui gogorowokan menta tulung bari jeung teterejelan hayang leupas tina beulitan si leor. Ari si leor terus bae disada ngahos-hos, saka penghuluna ngagilisir kana awak si lalaki, tumrapna ka si lalaki beuki soak, tangka kawer-weran nepikeun kangiihan maneh. Si leor akhirna ngudar beulitanana, ngahaja sangkan si lalaki bisa leupas. Basa karasa beulitan sakadang orai teh ngendoran, si lalaki gancang hojah, burung bang lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh bari gogorowokan menta tulung. Si lalaki lumpatna kebat ka taman santigi anu pinuh kunu arulin katut anu daragang. Basa mireung aya jalma gogorowokan bari menta tulung kalebah dinya, sakabeh jalma caruringhak. Ngan basa ningali eta jalma teh bulucun, kaum awewe pating koceak bari mareungpeun carang. Dasar jalma burung, lulumpatan bari ulutudan. Eta tangka ulah dalin kitu deh. Jaba gede hidang kitu. Aduh. Amit-amit jabang hayang. Ceuk salah saurang awewe kutuk geneng sorangan bari meungpeutan beungeutna. Kaum lalaki pating bertek lumpat ngudag ka eta lalaki, kasieunan aya jalma gelo ngencar tina pasungan. Ari si lalaki terus bae ngabecir lumpat bari gogorowokan menta tulung kawas anu silung. Para punggawa jungjeleng kana kudana basa nampa laporan lamun aya jalma edan nu lumpatan bari ditata ranjang. 10 kuda punggawa pating bertek ngudag jalma edan bisi ngabahayakeun kanu sejen. Kaayaan di taman santigi jadi paciwe, jalma-jalma pating laliud tamu laku. Kacaritakeun deui Komala, basa anyog ka pangrereban ditepas imah sagara katut si Jaid keur uplek ngawarangkong. Basa Komala anyog kalebah dinya, sagara teu waniun deui saban geureuh. Komala nunda kadaharan dina meja. Kop bae opi ieu kadaharan teh. Ngan ieu mah hukumna haleungheum lantaran ladangnya kedeung. Ceuk Komala bari gancang ngingkig ti dinya. Ngadengi caritaan Komala, sagara ukur silih pelong jeung si Jaid awahing ku baluweung. Akang mah kalilaan bakal silung pikir jang. Unggal mawa kadaharan si Nen Komala masuk ditungtungan ku hukum. Bieu cikeneh nyarita, ieu kadaharan teh hukumna haleungheum sabab ladangnya kedeung. Asa buta kana sirahna akang mah jang. Pokna si Jaid bari ngusapan sirahna. Ih, tong boroning akang, dalah kuring ge sarua ngarasa buleuneng. Ari digeunggeureukkeun teu payaan, sok nyangangang. Ari nya kedeung teh naon Kang? Kuring mah asa karek ngareungu ieu teh. Walon sagara bari garo-garo teu ateul ningali polahna Komala. Akang ge kurang apal atuh jang. Ngan cenah artina nya kedeung teh babasaan lalaki ka pamajikanana lamun keur hayang tapi rusuh. Eta oge karek cenah jang. Akang sorangan can ngalaman apanan. Walon si Jaid ngajentrekeun ka sagara. Oh, kaarti ku kuring Kang. Kapan Komala mah pan can boga salaki.
ngajeng sahanya kedeung nanya. Ceuk Sagara tangka curing hak. Har, nanyakeun ka akang. Cobaan we tanyakeun ku Ujang ka jinisna. Susuganan bae daek betus. Temal si Jaid bari seuri. Ih, dah rayang teuing Kang. Kuring anu digebugan ke. Geus tong loba pikiran Kang. Mending ngopi sasebeuna. Kuring percaya pacaduan teuing kumaha daek milampah teu uni. Karek di deukeutan ku kuring ge pan teu sidikna hayang ngalegleg. Ceuk Sagara deui bari gancang mukaan sakabeh kadaharan dina meja. Antuk nama Sagara katut si Jaid pating darkul ngahanca kadaharan. Kacaritakeun deui kayaan di rohangan Banyu-Dewa nepi ka wanci sareureuk kolot mentes wowosen para jawara kakarek rengse. Tina 30 urang anu lulus ukur 5 urang, jadi tina 70 urang anu dipentes wowosena anu lulus pikeun miluan kana pasanggiri teh ukur 10 urang. Ari 5 urang anu lulus dina peuting eta, anu kahiji kilanglang ti paguron cadas luhur asalna ti kagubernuran Badraloka. Kadua Saptaji ti paguron Gunung Kembar asalna ti kagubernuran Madyaloka. Katilu Sigibug ti paguron Buana Cakra asalna ti kagubernuran Sabdaloka. Anu kaopat Kisuwarna ti paguron Banteng Wulung asalna ti kagubernuran Madyaloka. Ari anu kalima Raden Hemas ti paguron Cameti Sakti asalna ti kagubernuran Madyaloka. Sakabeh para jawara anu lulus ditempatkeun di salah sahiji wangunan anu geus disayagakeun ti anggalna. Karohangan Banyu-Dewa kadongkapan Dewi Sekartaji anu dibarengan ku Elena Panhotman. Raden Sulaksana gancang mere laporan ka Dewi Sekartaji ngaran para jawara anu lulus pikeun miluan kana pasanggiri. Janten mung aya 10 jalmi anu lulus teh Mang. Ke di antawi 10 jalmi aya teu nu katinggalna belejag. Maksad abdi eta jalmi teh sapertos teu ngaraoskeun naon satu tas ngeucai Banyu-Dewa. Saur Dewi Sekartaji tumaros ka Raden Sulaksana taletena keraanan. Muhun Den, mung 10 jalmi. Sakaterang pun emang mah sadayana ge ngetrukeun ilmu pangawasana Den. Margi katinggalna bangun anu kalintang ripuhna nalika cai Banyu-Dewa dileueut ku aranjeuna. Walon Raden Sulaksana ngajentrekeun ka Dewi Sekartaji. Hatur nuhun Mang. Ke kanggo dinten enjing aya sabaraha jalmi Mang? Upami tiasa matamihan di supados tere rengse. Saur Dewi Sekartaji deui masihan wewengan ka Raden Sulaksana. Sakawit nama bade 80 jalmi. Namun saur enden kedah ditambihan deui janten kanggo dinten enjing mah bade dijejegan 100 jalmi. Kitu deui dina dinten pagetona bade disadayanakeun supados ieu acara teh rengse dina waktos 3 dinten. Kitu tanden pamendak pun Mang mah. Walon Raden Sulaksana ngajentrekeun deui ka Dewi Sekartaji. Laras pisan Mang, abdi oge tos gaduh ancer-ancer. Rengsena mentes wowosen para jawara paling lami 3 dinten. Mung sakitu heula ti abdi Mamang. Abdi sareng si Acek ule bade teras amengan ka Taman Santigi. Saur Dewi Sekartaji bari teras amitan kanu araya didinya. Mangga Den. Walon Raden Sulaksana bari rengku. Dewi Sekartaji jengkar tidinya disarengan ku Elena Panhotman. Basa anjog ka Taman Santigi
kaayaan didinya masih keneh rame, anu ngadon arulin atawa balanja pating alabring, pon kitu deui anu daragang pating jalajar keneh teu kaciri aya nu geus mulang. Dewi Sekartaji nganggo cinung, raraina ditutupan kulawon kayas ipis, beda jeung Elena Van Houtman sabulu geunjeurna bae. Basa marengan duanana ngaraliwat, loba jalma nu pating lalieu ka Elena Van Houtman lantaran tangtunganana bule. Rai Awi, hayang ngegalek kue munukur margi kalintang rausna. Pokna Elena Van Houtman bari luak liuk nengetan kaayaan didinya. Kue manukur? Kue nanaon eta teh? Abdi mah asa nemehan nguping acek ule. Waler Dewi Sekartaji katawis taarna kerung. Dasar si Rai Awi pikun. Eta kue manukur anu tengahna belah di lebetan ku kincatina kalapa. Pokna Elena Van Houtman bari jeung pepeta. Dasar pika sebelin si acek mah. Eta mah sanes kue manukur nemung kue balok. Acek ule anu pikun mah nya. Saur Dewi Sekartaji bari gumujeng. Jeduk kana salira Dewi Sekartaji aya nu ngabadug, puguh bae Dewi Sekartaji tangka ngagurubug. Dewi Sekartaji rikat malik bade nyarekan awahing ku bendu. Keur jongjon ngalobrol, jeduk kana salira Dewi Sekartaji aya nu ngabadug, puguh bae Dewi Sekartaji tangka ngagurubug. Dewi Sekartaji rikat malik bade nyarekan awahing ku bendu. Hapunten Nyai, pun Kang teu kahaja. Pokna saurang lalaki teu sirikna mamandapan ka Dewi Sekartaji. Ari Dewi Sekartaji ukur ngemang kadu, raraina dumadakan bareubeu diteuteub ku nu gandang, manah Dewi Sekartaji pating seredet badisni mupudunan, jajantungna ratug tutunggulan badis mendak kareuwas. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Mangkaning panasaran saha lalaki anu ngabadug Dewi Sekartajinya, dugikeun ka Dewi Sekartaji eta kuat ka ting seredet. Jarangnya Dewi Sekartaji mah dina lalakon ti awal oge nya, dugikeun ka ayeuna ngaraos kataji ku hiji pameget. Ari ieu neme ningal langsung ting seredet. Buah-buah tukang ngadongeng ti Gunung Halu pala warginya. Eta teh geuningan ki Demang Gunung Halu. Sigana mah eta. Sabab eta mah gandang ceuk mana ge kitu. Duh, ampunnya. Jadi penasaran bala wargi. Kumaha atuh salah jeung ieu carita teh, insyaallah kina urang lajengkeun dina episode anu sanesna. Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, bobot sapanon carang sapakan, cag urang tunda di hanyuang siang, urang teuneun di haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Ulah hilap nyawernanya supados tiasa kapeser kuota kanggo ngupload. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.